Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi. Dinten ayeuna sim kuring baris ngalajengkeun naskah carita si Denok wanuja sakti dina bagian anu ka-7na. Satajan dilajeng sim kuring umajak kasadayana supados klik tombol subscribe-na, like, komen, sareng aktifkeun notifikasina supados sim kuring makin semangat dina ngupload carita-carita Sunda. Mangga urang lecekeun wae caritana dina bagian anu ka-7na. Sor cikopina, mangga. Kasugri para wargi, urang jojo ringkesna alam. 10 tahun we ti harita, Irwan ayeuna mah ngacangelek jadi jajaka gandang. Kasep tur sopan. Awakna Irwan kakerjeng cangker. Loba wanoja anu mika hayang ka manehanana. Irwan sok pura-pura basa-basi sangkan wanoja anu ngadeketan ka manehanana henteu nyerieun hatena. Si Denok oge harita sarua ngacengelek jadi wanoja geulis serupa, lir ibarat widadari turun ti kahyangan. Salila 10 tahun Irwan sareng si Denok henteu pernah panggih sabadana syukuran. Puguh we karena si Denok mah aneh sabab Irwan ngampleng duka kumaha kabarna. Ka si Denok oge loba jajakan hayangeun nya kitu we si Denok sok pura-pura marengan sangkan teu raget manahna. Wacapkeun si Denok, mangsa alam harita teh peuting pukul 8. Kaya mana si Denok aya anu datang tetela kulawargana si Barna. Bapana si Barna anu katelah Bah Boneng, indungna anu katelah Ambu Isah. Jenal harita teh ngabagjakeun tamu kalayan hade, song susuguh dina meja meuning ngabarak. Sedangkan si Denok mah aya di kamar. Jenal sareng Eni harita teh caralik mayunan tamu. Ok jenal harita teh cumarita. Wonten bapak kali ibu, asa reuas ieu kasumpingan tamu agung. Upami terang bade nganjang ka dieu mah panginten persiapan heula. Jenal eta teh ngabagikeun panitepna ka Bah Boneng sareng Ambu Isah. Ok harita Bah Boneng, tegedah reuas da teu aya nanaon. Sim kuring seja silaturahmi sareng ngenalkeun pun anak. Oh mohon. Mangga Abah, Ambu, dileut heula. Mohon, mangejang. Ieu teh maksud Abah ka dieu teh, jang jenal. Oge Nyai Hanifah. Barudak kapanan parantos wanoh ti alit keneh kitu nya. Dug nepikeun ka ayeuna. Angtos dina sajeroning silih kenal teh aya meureunnan rasa deudeuh tina manahna masing-masing. Dah kulantaran kitu, ia pun anak jenenganana Cang Barna tadi siang diwartos ka Abah sareng si Ambu. Sangkan buru-buru narosan ka Nyi Denok. Sok bilih cenah ku batur. Inti nama ruang putra teh mika leuheung ka Nyi Denok. Jenal sareng Hanifah silih teuteup. Punten Abah, Ambu oge Jang Barna. Bapak sareng bojo teu tiasa mesihan walaran ayeuna. Margi kedah ditaros langsung ka jenisna. Sagedapnya Hanifah langsung ka kamarna si Denok. Teu lami si Denok harita ngurunyung teras calik caket Hanifah. Si Barna sareng si Denok ayeuna mah parantos dewasa, teu aneh si Barna mika hayang ka si Denok, da puguh si Denok mah wanoja geulis rupa terus soleha. Panon si Barna terus neuteup ka si Denok. Janten kieu Nyai, Abah ngawakilan Jang Barna. Yen tuang putra nyatana Jang Barna teh mika leuheung ka hideuk. Cindek nama suka jeung bogo kumaha tah Nyai. Bangga sok waler ayeuna gene. Bapak sareng Jang Barna butuh ku waleran Nyai. Si Denok kareta tungkul dina hatena mah tos aya jawaban. Yen si Denok teh embungeun ka si Barna. Sabab kelakuan si Barna teh teu sopan ka manehanana. Mun ditolak geus pasti bakal aya buntut ka dituna teh anu pasti bakal mawa ka kulawargana. Sok sanajan kitu si Denok teh kudu mere jawaban kana panglamarna si Barna. Ok si Denok harita teh cumarita.
Hatur nuhun kana kasumbengan anak abah sakeluargi. Perkawis lamaran Kang Barna hapunten abdi moal tiasa nampi. Insya Allah bakal aya wanoja anu sanes anu langkung ti abdi. Si Barna ngajenghok kaget. Komo bah boning sarang Ambu Isah mah beureum bojahna teh. Meureunnan asa diriwirang. Dina soal harta mah bah boneng termasuk jalma beunghar di lemur Cimah Parte. Jadi moal pernah kakurangan harta. Janten, Nyai teh nolak kena lamaran Ajeng Barna. Hapunten Abah, da kumaha perkawis manah mah teu tiasa dipaksa-paksa. Ya beunggeus atuh ari embung mah. Ayo Barna balik. Wah, boneng jadi kasar. Teu amitan heula ka Jenderal bakating ku ambek leos si harita teh beralik. Jenderal sareng Hanifah nerek napas panjang asa seunggah ari ngalaman kajadian kitu mah. Jenderal oge paham da kumaha ari si Denok embung mah memang teu bisa dipaksa-paksa. Sanggeus kitu mah si Denok asup ka kamarna, sedengkeun Hanifah sareng Jenderal mah ngahuleung we ditepas. Ku kajadian eta bah boneng jadi ambekeun ka Jenderal. Si Barna jadi keseleun ka si Denok. Si Barna ngarti yen si Denok teh geus boga kabogoh nyatana si Irwan. Nyel ambek ka si Irwan. Dina peuting eta si Barna teu bisa sare nepi ka subuh. Caturkeun Irwan. Dina wanci isuk-isuk Irwan izin ka Atep sareng Enih bade ameng cenah ka si Denok sabab parantos lami henteu tepang. Irwan harita mah ngajak babaturanana nyatana si Apai. Kenceling keduanana inde tinggalkeun lemur maniis. Sup ka lemur Cimahpar. Kulantaran 10 tahun henteu nincak ka eta lemur gowe loba anu robah. Loba imah ayeuna mah rajeg di sisi jalan. Dina bang barong imah anu kaliwatan ku Irwan sareng Apai harita teh loba wanoja anu molohok kapincut ku kakasepan Irwan. So padahal si Apai oge kasep. Teu kacaturkeun nila di jalanna, tos dongi weh ka bumina si Denok. Kasampak teh harita teh aya wanoja anu keur sasapu di buruan. Aus orang dimah nuju nyebutan jukut. Irwan rengkuh tandaning hormat ka eta wanoja. Tetela eta wanoja anu nuju sasapu teh si Denok. Irwan ampir we kalinglap. Sabab perobaan si Denok kacida tebihna. Ayeuna mah si Denok teh jangkung lenyang rambut ngarumbai panjang ngangge acuk kabaya hejo ogoh we ampir terkenal. Assalamualaikum. Si Denok harita teh ngeureunkeun sasapuna ras ngawaler salamna Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade kasaka? Si Denok sapertos nama kalinglap kana tangtungan Irwan. Leres itu bumina neng Denok. Mohon laras Kang, rupi akang teh saha sareng ti mana? Si Denok harita teh nelek-nelek kana keuretan pamuntenna Irwan. Oguh da teu kenaleun. Rupi salira teh laras neng Denoknya. Semohon abdi teh Denok. Nyai, eta tamu aja ka lebet bumi atuh. Ai kelah di buruan wae. Karunya jangkeuleun. Saur Jenderal harita teh lebet bumi ngageurowok ka Denok. Ya sanggeus kitu mah Irwan sareng Apai diajak ka lebet bumi terus kukek dariuk ditepas sedengkeun si Denok masa sapu deui. Babaturan Denok nyamperkeun terasa sauran. Sana eta Denok? Ni karasa pitunya. Mira mah bogoda ih. Komo anu jangkung mah. Idaman mira pisan ieu temanok. Saur Mira cuma di tanah teh meni centil pisan. Si Denok tengah walar teras we sasapu. Irwan sareng Apai harita teh parantos caralik ditepas. Ok jenah harita teh tumanya. Pun dan rupiah ujang duaan teh saha sareng di mana? Ok Irwan harita teh ngajawab. Bapak mah parantos hilap pangitan ka abdinya. Abdi teh Irwan Bapak. La ilaha illallah. Leres itu Irwan putrana Batep. Waduh. Kasep turu gagah kieu nya. Bapak bener-bener kalinglap. Pasti si Nyai oge kalinglapnya. Mohon panginten Pak. Da tadi teh henteu kenalan ka abdi teh. Wah. Ampura jangnya. Tidak. Wajar we panginten. Orang tua 10 tahun tetepang. Mohon sawios Pak. Kuma. Kabarna ujang sareng keluarga sehat. Alhamdulillah. Tujuh sehat Bapak. Wah, mohon say ari kitu mah. Rupi eta saha jang? Ieu Bapak mah teu wau ieu kana ieu mah ieu.
Cobi saya dina jedegan nama wah ya ge sami pada kasep tur kaker. Oh mun, ieu teh nu katelah apai rencangan abdi Bapak. Aduh, mun saya pisan. Mangga dileut heula jang. Saya ya we mangga. Cenal harita teh miwarang ka Irwan sareng apai sangkan. Ngaleut wangen nu partos ngabarak dina meja. Nya ku apai sareng Irwan teh harita teh langsung we ditarima. Leguk harita teh Irwan sareng apai kana zeun teh ragamang kanu sejeuna camuil harita teh barang dahar. Sabadana kitu mah Irwan sareng Cenal teh uplek ngobrol. Apai dina cumaritana teh bisaan metakan Dinal ge rada kataji ku apai teh. Hanipa sareng Mas Ro oge caralik ditepas ngiring ngobrol. Si Denok sajeroning sasapu sok rajin ngadangu bapana gumejeng. Kitu keneh Irwan. Dumasar kenal eta si Denok teh panasaran. Nah saha eta jajak ka kasep teh. Sup si Denok sareng Mira lebet ka bobina ti dapur. Pada asup ka bumi Hanipah nyampak di dapur. Indungna nyatana Hanipah miwarang sangkan papolah di dapur. Masak itu, masak ieu, kebeneran tos aya sadaya bahanna. Sabadana beres masak, si Denok sareng Mira teh ngakutan tuangan ka tengah bumi. Nya sanggeus ngabarak mah di tengah bumi, ruak we delhar meni ponyok nakeranan. Sajeroning si Denok tuang, soca si Denok harita sok neuteup ka Irwan. Inget-inget saha cenah eta jalma teh, tapi lebeng teu inget sacong ngebuk oge. Sok jang, tong asa-asa cing wareg. Yang ngapai, sok cing bebenangan tuang teh. Teu kenging ngulirnya. Sok cing wareg. Irwan sareng apai ngeureuyeuh tuang, sedangkan Mira neuteup antep ka apai. Jigana makap pentang asmara ku apai. Nya sabadana rengset ruang, teras ceralik di ditepas si Denok, Mira, Hanipah sareng Mas Saroh ngakutan tilas tuang ka dapur. Sanggeus kitu mah harita teh ngariung ditepas. Pok Cenal cumarita. Nyai, kenal teu ka ujang ieu. Kituna teh Cenal harita nunjuk ka Irwan ku jempolna. Si Denok yudeg dak memang hilapeun. Be, ieu mah yeuh bet bisa hilap kieu yeuh. Nya saha atuh eta teh Bapak? Masih kene ingat ka si Kole. Ari si Kole dititipkeun ka saha? Leng, si Denok teh tengah huleng nginget pengalaman baheula. Si Kole teh dititipkeun ka Irwan Bapak. Nyata, ieu teh jang Irwan teh Nyai. Si Denok harita dungdak dengnek ningali ka Irwan, hayang jelas ti ditu nama. Anu gelis ku Irwan katingalin teh ciga anu oon, sabab teu biasana si Denok ngalakukeun tindakan kitu. Deng, Akang memang leres Irwan anu kapungkur sering ameng ka dieu. Hapunten salami 10 tahun henteu ameng ka dieu jalaran akang teh sibuk. Maksud akang ka dieu teh memang hoyong pendak we sareng Eneng. Tapi upami teh mah teu percanten ka akang mah wios akang mah bade mios we ayeuna kene. Tah ieu kalung anu dipasikeun ku Neng ka akang kapungkur. Irwan ngeluarkan kalung tina jero bajuna, sabab tadi mah katutupan ku baju. Si Denok kacida bungahna, kahayang nama ngagabru ka Irwan teh, ngan isin ku indung bapana. Mohon Kang, abdi aya nama percanten, yen akang teh Kang Irwan. Si Denok kumujeng song ngajak sasalaman, sabab tadi mah can sasalaman jeung Irwan teh. Gap ditampan ku Irwan teh, sernud, seblak, gua ngarasa nyeblak. Mangsa alam harita teh pabeberang di bumina Jenal. Berea harita teh Irwan sareng si Denok nuju calik di beruan. Sedangkan si Apai mah ditepas sareng Mira. Dua pasang japati selipikannya matri ngaran pasangan sewang-sewangan dina ati sanubari. Hijab sareng ringkak peripolah moal bisa dibohongan. Jenal sareng Hanipah suruh tigian si Denok mika cinta ka Irwan nya kitu deui sabalikna. Apai oge mika cinta ka Mira sok sanajan kakara amprok. Mira oge mere hate teu aneh mun kakara panggih langsung akrab. Ti kaanggangan harita aya lalaki anu ngawaskeun ka palebas si Denok sareng Irwan. Saha eta jalma teh? Tetela si Buso. Si Buso terila ngawaskeun ka si Denok teh langsung indit muru ka imahna si Barna. Kasampak si Barna nuju ngalamun ditepas, kedatangan si Buso ngagerwahkeun lamunan si Barna. Iya naon Buso, ganggu ka dewek sia. Aduh, gawat Kang, gawat pisan. Raga bang kana gelas anu kebenaran aya dina meja. Laguk si Buso teh harita nginum.
Ditanya teh kalah nginum. Ulu aya naon buso? Biar kuring ningali si Denok jeung hiji jajaka keur diuk duaan. Ngarendeng deui kekeutna keranan. Cikeunana maka pohonna, Kang. Jadol teh. Pantesan peuting nolak kena lamaran dewek. Tetela si Denok teges bogeun papacangan. Keun, engke ari balik urang pegat. Mana si Menyen? Urap si Barna harita dikepel-kepel huntu ka korat ngancing. Aya di bumina, Kang. Tutulan jung. Terus awaskeun ka eta jajaka. Mun balik pejaan dewek urang cacak banget ah. Leo si Buso ninggalkeun imahna si Barna. Kungsi lila si Buso jeung si Menyen datang deui. Sedangkan si Buso ini teuy dek ngawaskeun si Irwan. Nyedelekna waktu henteu karasa. Dina wanci poso sore Irwan sareng Apai amitan. Si Denok sareng Mira sedihieun sabab jalma nu dipika cintana bakal mulang. Sok sanajan kitu, si Denok sareng Mira sadar memang cana waktuna ari ayeuna kudu bebarengan mah. Kapanan Irwan sareng Apai oge tacan ngalamar. Nya sabada sasalaman mah Irwan sareng Apai teh ninggalkeun imahna si Denok. Detepan Denok meuni antep kena tonggongna Irwan. Las dina pengkolan. Si Denok sareng Mira teras lebet ke bumi, kek calik ditepas. Kumbadeng. Pokoknya ka Irwan teh Papage ngartos. Ditaros ku bapana kitu pamenteuna si Denok jadi beureum, isin puguhan. Si Denok harita teh unggeuk. Tah kitu atuh kudu jujur ka bapa mah. Ni Mira, pokoknya kajang Apai. Mira harita unggeuk. Sok padahal kakara ampok. Halus, memang kedah jujur. Ku bapa didoakeun mudah-mudahan ngajodohnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Si Denok sareng Mira bareng harita ngaminkeun. Kocapkeun Irwan dina tempat anu suni harita celeng aya tilu jalma loncatan celik pancuh di hadapan Irwan jeung si Apai. Eta tilu jalma cing colegreng marah bedog. Ari wajahna ditutupan ku kain sangkan teu apaleun wajah aslina. Irwan bisa ngarti kana eta kayaan. Irwan bisa nebak yen eta jalma teh tayalian ti si Barna jeung dua baturna. Irwan tetap tenang dina yang harapan eta kejadian. Celong si Buso loncat, hiuk berpanu buleut teh tengah blasor kana carahna Irwan. Gila Irwan kiwar keplos teu keuna kana sasaran. Celong si Menyen harata loncat nyerang ka si Apai. Dua lengan jeung dua sukuna sing blasor kana badan si Apai. Apai kulak-kilak nyingkan penerjang si Menyen. Hiuk gila keplos, hiuk keduk das. Harita teh ditakis ku leungeun si Apai. Cari deug Apai mundur dua lengkah. Tanaga si Menyen kawilang rosa. Si Buso jeung Irwan mancukeun tangtunganana. Napas harita ngahigak. Serangan si Buso tacan mampu kena kana sasaran. Irwan masang kuda-kuda cikan heueuy bisa kena ilmu silat sok padahal car pernah diajar silat. Sabrut si Buso harita nyurugo nyerang. Dua leungeun apa kepising blasur kana anggota badan Irwan. Irwan nakesan serangan si Buso. Hiuk geduk das. Hiuk suku Irwan ngajejek kana dada si Buso. Cedak. Jadi jaga mundur dua lengkah. Jelang hiuk. Dua suku si Buso sing blasur. Kecepatan gerakanana gancang. Irwan harita rada kawalahan oge. Hiuk keplos. Hiuk geduk das. Hiuk jebrot. Nangalina dada Irwan. Cerjeg. Irwan harita mundur 4 lengkah. Si Buso nyosol tepus. Jelang loncat berjengah hambatkan lengan katuhuna kana bengat Irwan. Ngalayang hiuk jebrot. Dalik deg. Lang Irwan lieur. Untung masih bisa nahan ku leungeunna henteu rubuh kana taneuh. Si Apai oge harita kawalahan. Dina tata gerak anu gancang rontuyan serangan si Menyen nengalina anggota badan si Apai. Hiuk jebrot jelebet. Sampoyong gubrag si Apai harita rubuh. Cakakak si Menyen seuri ka cidabongahna ningale musuh rubuh. Apai maksakeun hudang terus nyamperkeun ka Irwan. Aya hanjakal dina diri Irwan jeung si Apai. Naon hanjakalna? Hanjakal henteu diajar kana silat. Sok padahal bapana si Apai teh boga dasar dina ilmu bela diri. Si Buso harita nyamperkeun ka Irwan. Hiuk beureup anu buleud ngadius kana sirah si Irwan. Irwan masih sadar gancang ngakilekeun badanna keplos teu keuna kana sasaran. Hiuk tajongan si Buso tarik pisan. Apai harita nyurungkeun badan Irwan. Jalabet keuna kana dada Apai. Dalik de gubrag si Apai rubuh dina taneuh. Hiuk gaprot beungeun Apai harita dicabokan ku si Buso. Getih tina irung si Apai jatretrot pika uwatireun.
Ningali kana kayan kitu mah Irwan henteu tega. Irwan mancukeun tangtunganana. Cilang loncat, heuk jebrot. Urep Irwan ningali na pipis si Buso. Si Buso ngan saukur dengdek saeutik. Si Buso langsung malik. Cilung harita si menyan loncat ngadeketan ka si Buso. Sedangkan si Barna mah nang tungguin nulak cangkeng. Pok si Barna harita cumarita. Goblok. Ulah wani-wani ngadegetan ka si Denok. Si Denok teh keburu dewek. Sehari anjeun teh boga tuh tergosna ari wani mah. Sok urang ngadu jiwa jeung aing. Nang tang tarung sia ka dewek Sok elekeun heula tah babaturan dewek. Mun geus elek ka kara dewek anu bakal maragatkeun nyawa sia. Serang euy, Buso, menyen serang. Siap dua pureup si Buso jeung si mencing hariuk bang baraan. Irwan kulak-kilak ningkan eta serangan. Hiuk keplos. Hiuk gedug des. Carek jeung Irwan harta mundur obat lengkah. Lila kulila mah Irwan leuseuh. Runtuyan serangan si Buso jeung si menyen henteu bisa dibendung jeung disingkahan deui ku Irwan. Hiuk jebrot celebet das. Lang Irwan lieur sabab tenggelan si Buso jeung si menyen teh nengalina puculina jeung cukang irungna Irwan. Kubrag Irwan harta roboh getih ngucur tina irungna. Waktu sena kaum dangu, insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui dina bagian anu kadalapana. Sumangga kasadayana benjing kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.